kalar dikeluarkeun padahal geus kacepeng eta sapoe 3 mesin teh geus jalan geus tong dipencet deui. Ya baiklah pemirsa, inilah juru masak bernama Bapak Oman ya. Masakannya cukup enak dan dipantau oleh Bapak Deden ya. Sok asa-asa. Udah ngabatin nang. Jadi kan ya eta jadi rezeki mah belum dikira eta ngeuli kurang gitu kan. Amun cek acar teh make sok kana jan kurang dibawa gitu kan anggeurna mah ku batur tah eta. Kalau di imah itu boleh puji. Coba itu kan teh mikir-mikir heui kan. Terus abah cek acar teh mah rezeki si teh kudu ngadar heui gitu kan. Poe ayeuna Kenapa kehujanan? makin kieu. Karaya leungit biasa namanya.